sandang, pangan, papan. Makanya Allah mah bager. Tong sok protes ke Allah, tong ngeluh ke Allah, tong nyalahkeun takdir Allah. Allah mah bager. Iqtaun nawal qabla su'al. Teu kudu dipenta geus mere. Memeh orok lahir, biskuit geus aya di warung, cau ambon geus aya di kebon, pempes geus aya di alfa. 4 bulan keneh geus meuli pempes ya. Mana nu sok maidok ka pangeran? Ieu tah Hello. Garuk. Maharejo. Dengekeun bos. Hello. Hei para pemuda, bangkit. Ingat, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Well lah. Hampura, iya, kesepuhan, hapunten. Iya mak, Masya Allah, tabarakallah pak. Sugan aing mah ya tungtung alam dunia ini dia. Di abdi mah bulurah, kita jalan jurig nu kitu. Uyuhan ya, aya tanda-tanda kehidupan di dia. Masya Allah, tabarakallah. Ternyangka Kang. Tadi sampai ngobrol jeung supir. Ieu urang lain rek dibegalkan. Di ujung ka ujung, eueuh da lemak, teu manggih motor hiji-hiji acan. Masya Allah, tabarakallah. Di luar dugaan Kang, kok aya jalma serame ieu. Mudah-mudahan urang kabeh sing jadi kakasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Punten Pak. Kita itu hanya mikir tentang perekonomian, tentang masa depan. Eusina dua, sajengkal tina bujal kaluhur, sajengkal tina bujal kahandap. Sajengkal kaluhur pangeusih peujit, sajengkal kahandap pangeusih sahwat. Kabeh ge jalma geus gableng Pak eta nu dua Pak. Nek ajengan nek ustaz sarua bae, kiai kiai beungan Pak. Ayeuna ustaz bager, harmonis keluargana. Can gablek duit. Geus gablek duit Pak ya pos 2 bos. Saya dorong. Selebeu. Gerak ngomong sia. Salaki abdi mah bager, tarang ada sabun colek. Can gablek. Geus gablek mah beda tingkahna ge. Hulu dipapas Pak. Buuk dibeureuman. Gayana ge geus beda. Ulah geura ngomong bager sia, lamun can pernah diuji ku duit. Maka kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, coba berurusan uang dengan dia. Aya jalma bager, horeng ngadon hutang duit, bayar mah henteu. Katakan punten, konsep hirup hiji, konsep ketuhanan. Lamun maneh hirup hayang tenang, ya hampurannya. Ikan kabeh beget-beget bermasalah, Wak. Aduh. Kamu baik-baik saja kan? Santri bukan masalah. Kadang-kadang pan rumah santri mah jangan batu garablem. Termasuk aing. Aing lindung ge ayeuna, Wak. Malah basa Surabaya, jika hileujek yang gede kahulu. Asa can pernah aing ngadenge anak camat dan pangeutikna. Anak bupati mah santri di Balai Rombeng. Paling modern, anda tinggal santri kieu mah kan hayang dahar teh lain ngisikan. Katakan pada kita lambung. Telat. Penting lain molor, kerak dikerok. Beuteung kosong ngahantem kerak kasar, uyuhan teh soek bae. Kita ini semua punya masalah, Pak. Makanya punten ajengan datang teh ibarat dokter. Berarti di dia lo baru teh cager. Termasuk aing ya omeaneun. Geus kapok kepada edan lah, edan kan. Hidup edan. Sok aya pengusaha, pejabat datang ke ajengan. Pasti nama mentana hiji, hayang hidup senang. Aya teu datang ke Abah Haji, "Bah, doakeun abdi hayang paeh senang." Padahal mah hidup dunia mah lain tempat senang, kasepuhan. Dunia mah lain tempat istirahat. Dunia mah lain tempat bahagia. Dunia mah lain tempat senang. Dengekeun Gusti. Dunia mah tempat akdar, tempat piomongeun, tempat picerewedeun. Makanya bahasa hikam hebat. Man kana mahasinuhu masawiyah, faqih ala takunu masawiyah. Ngaran di dunia nu bagus bae goreng, komo nu gorengna.
tadi ayo ngomong kain kadengek wae tingali cenah patuangan. Karena aing teu ngarti jurig sia. Aku kasepuhan sanes abdi cunihin kurang adab. Emang bahasa Quran mah ieu kasar. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Aing teh pernah mikir tolong. Kan aing tadi barang turun seri koneng. Dianggap nah aing teu ngarti meureun. Patuangan. Beteng juring. Kadenge ha. Ngan aing pura-pura kalem deh jika tai palin. Asa kakarak turun dina mobil. Meureun pikirna urang kulon bahasa kasar moal ngarti. Aya sakola dusun. Jika kapungkur abdi ngawitan ka Ciberem Gualpara ditanya ku ajengan teh Dupi saha kakasih can gaduh. Oleh ngaran goblok. Kan di kulon mah lamunana saha kakasih. Ya pemat kabogoh lah. Eta ajengan kieu eta. Kenapa mah tolol sia gitu. Kayaknya temesen wak kos ieu. Sok babarean jeung aing sia. Ulah mana cangkeng aing. Ieu kasepuhan hapunten. Cara siasat metode ceramah tuh begini. Abdi teh sebenarnya mah rek nyampaikeun bab akidah ka masyarakat. Sebab lain tugas kiai nyaritakeun rukun salat, lain tugas kiai nyaritakeun rukun wudu. Lain tempatna mungkin para kasepuhan abdi mangadorong supaya hiji husnudzon ka Allah, ulah nyalahkeun Allah, legowo nerima dengan keputusan Gusti Allah. Abdi kabari pamarean Pancasila 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, munggah haji ke Baitullah. Sak kuping yang sadayana. Ayat tuh, lu datang ke karamat tawasul. Ya wali Allah. Ku berkahna ieu zarah abdi tawasul ka aing den pangsuhunkeun ka Allah. Jadi minta nama ka Gusti Allah. Eta mah tawasul. Jadi lamun aya jalma nyebutkeun anu jarah kubur musyrik, goblok. Saha nu minta ka kuburan? Boro-boro minta ka kuburan lagi disauhan kudu hirup. Ieu mah tawasul ka karamat sebab ahli sunnah mah kudu percaya bahwa wali ku Allah dibere karamat. Minta tulung, lamun siang ngomong minta tulung kan upaya dianggap musyrik, siang kan bodrek musyrik. Siapa minta tulung ka bodrek lieur hulu. Paham? Jadi minta nama ka Allah, ngeun tawasul. Naon tawasul? Hotspot. Hayang nonton YouTube, paket tegablok hotspot. Urang yang imah anyar digireun mitoha rek dieusi kudu meuli KWH 2 juta sedangkan duit geus beak bukan duit 100.000 tapi hayang hurung jiga mitoha teu kudu meuli KWH 2 juta mahal-mahal meuli kabel bae 5 meter sameterna 20.000 duitna 100.000 menang 5 meter colokkeun ka imah mitoha kudu masar 2 lo bapan beget-beget hotspot. Waduh. Bener tuh. Rokok taramawa tapi sok ieu bae ngarokok. Aduh. Wow, kamu tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan. Hati kamu sadar terlalu baperan. Mantap hulu siak. Betul aing ngejelok tuh di jalan. Pak, punten, sok. Kabeh ge neangan hayang hirup seni. Dunia mah lain tempat senang. Bahkan nu dicacah ibadah bae ge bahwa ibadah bakal dibere pahala.
di dunia nama balangsa. Masyarakat kan sok bertanya, anehnya ngomong apa halal wae. Eta ustad miskin, boga beas ge benang mitra ti urang. Ari nu tara salat tara ibadah tukang bekok hirupna boro-boro gering sales mage parah. Ekonomina bagus bae. Real kan? Jawab duit sia. Bahasa hikam poharanya sama anu nanya dari kami ya pertanyaan anu pipusingin kok Pak Haji aya jalma ahli maksiat tapi maneh nama eta ibadah tara maksiat teder mun barang pentang ngadoa diijabah ngomong kena sampai ke bapak-bapak ibu-ibu doakan saya ya biar istri saya cepat hamil usaha saya maju bener menang 2 poin naik usahanya ara sholat, ara ibadah, maksiat bener. Ari budak santri anu berang penting ngaji, ibadah teureun puasa wakiahna ge 40 poe. Sapenting macana 40 balik wakiahna. Ngadoa teu dikabul-kabul. Hayang sugih geus 2 bulan teu dikiriman. Duit teu gablek, kiriman teu aya datang, tatangga hulu paeh puyeng kan. Why? Ialah menteri jawab kesepuhan, mungkin nyalahkan Allah, seakan-akan Allah tidak adil. Lantas kalau kamu mengatakan Allah tidak adil, berarti kamu menganggap bahwa Allah nggak becus ngurus makhluk. Tarimaan sebagai makhluk. Sebab abdi ingat, keterangannya jelas di Bukhari. Ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun lahu. Apapun yang Allah berikan, pasti yang terbaik buat kita, walaupun harus ada air mata untuk menerimanya. Jeroman yang irung sia. Kan sok aya anu geulis teu kaur ngajanda bae, anu goreng boga salaki bae teu kan. Sok geus ya. Desa apa nu alus? Anu geulis asal kawin dinyeri bae bisa lingkuhan. Anu goreng salakina teu karunyaan. Ku sayang teu hati. Real. Kita bicara realita, bos. Iya, jangan bicara teori, bos. Kamu mainnya kurang jauh, kawan. Main dong, jangan kayak orang-orang. Virus ya pertanyaan tah. Nu geulis banyak jadi janda. Anu goreng rumah tanggana adem bae. Can pernah kamu ada salakina. Hook beurnya. Oke. Ya Allah. Dijawab hiji wae. Ya kan? Innama ja'ala darul akhirah mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Ustad ahli masjid hirupna pas-pasan. Sok ya tingali ustad-ustad setengah badan. Setengah badan. Aing kudu kumaha ngomongna ya. Nah, campurannya ulah kasinggung sia. Aing mah ngomong nek naon sia. Ngonang aing jauh-jauh keur ukur seserian doang. Ngonang we sia tukang lawak. Aing mah ngaji, ngeun metodena kos kieu. Mun aing ngaji, jika ngaji di masjid, jika jadi musola pasantren, karunya kebeget-beget utara ngaji. Makan beget-beget bako. Gimana disalinan gak nyampe dah eta we? Bener tuh. Karena ceramah itu bukan tentang rangkaian kata, tapi bagaimana habis ceramah dapat chemistry-nya. Kumaha carana, ieu beres ceramah ada manfaat, ada hikmah, bener tuh. Nah sebabnya, zaman kiwari mah hese di papatahanna hese. Ngomong lamun sewa ka ajenganna, ngomong bagusnya goreng bae. Tapi lamun ngepens ka hiji jelema, salah ge diheureuhan bae. Tah zaman kiwari. Kita bisa subjektif, bos. Salah. Bener. Kajenting dulur salah.
kayak penting pamajikan salah. Jangan ada ketakutan, laki-laki harus gentle. Kamu tuh laki-laki harus bener nyali. Badan ada gede, tato beda barsoang. Laki-laki, bangkit! Jangan mau dijajah oleh istri. Takbir! Siapa lagi disini ke pamajikan siap kesieun. Ganti jenis kelamin di KTP ya. Badan aja gede, Hello Kitty. Teuing awak leutik punya nyali, awak gede. Nyali itu di hati bukan di body, guys. Oh, kayaknya sangat baik. Nah, hati makin usaha iya, Wak. Dia hanya ilmu karon, dia mah beli galon, Wak. Oh, Pak Hadi takut istri, bukan takut istri. Aku tuh sadar diri diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Arek mitoha. Yes, naik ya, ulang lagi. Pak, non harti hijrah, ya kan hijriyah. Diberian ia nisbat. Nah, hijrah teh kan pindah. Muhajir, orang yang hijrah sesungguhnya adalah orang yang sanggup berjibaku pasang badan untuk meninggalkan semua larangan Allah. Jalan hijrah teh lain pindah imah, pindah KTP, domisili pindah tuh lieureun dia kaduk capil. Orang hijrah yang sesungguhnya di akhir zaman adalah orang yang berjibaku, sanggup pasang badan sekuat tenaga apapun resikonya. Tergedak ku kehujanan, terus ku keanginan. Ngajauhan larangan Allah. Entah. Nutara sholat, misalnya sholat, lalu paya indung bapak. Saminggu mah apa? Tapi ninggalkan maksiat, ya raya sepak. Ajengan boga santri gagah. Al-alim al-alamah ini apik. Haripun santrinya. Geus jauh di keluarga di santri nama, kembali ke pengaturan awal. Di terminal Jumlah ayah nubuk berapa? Kew. Cowok. Janggot kumis mah bisa dikerok, Wak. BHS bisa disingsatkeun. Nah, mobil aing aman. Ih, kasepuhan, apunten nya. Eta mah urusan sahwat, Wak. Ih, sia gagara. Daripada sia teu bener mah kalakuan mending kawin nyandung pugu-pugu jendol-jendol ku pamajikan. Tapi jeung pangeran teu masalah kan? Kan loba zaman kiwari. Nek nyandung sieun ka pamajikan, akhirna boga kalakuan teu bener. Allah dilawan. Mending kene musuhan jeung pamajikan daripada jeung pangeran sia. Ieu mah ngomong pamaning-maning. Nah, sarobay mah aing pernah naik ceramah betus ban. Daripada order hangus, aing naik angkot, paharep-harep di budak SMA. Waduh. Androk pan tembokeun ku aing lain madiring ke beunghah dibekehkeun. Aduh, atupan jantung ieu ngagebeg. Nek peureum mah bengaya beunta neraka, lajuna mah peureum beunta. Yang susah itu menghentikan maksiat.